Sarwiti urang Cikupa kawin ka Zaid urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawina teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walinaan katuka wazawatuka binti Sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan. Berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tuh nikah bimahri mazkur. Ajal. Kuring nerima nikah ka Sarwiti 10 gram hutang. Masalah di hutang teh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disalean ku Ki Zaid. Cek Sarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Bos ya Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apem ge can kahartikeun gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang cukup. Urang cukup memang deet pikiranana. Dibere bud'i teh ketega harti naon bud'i cakna bahasa Arab jinganan datu diaji kurang Cikupa bahasa ortodok bagor maka harti oh surabi beulah aya cengkehan anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung eta sia cek awe emang sok baeud sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun barang aing sok balet burung. Tah. Cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil bud'i gaganti liliron tina bobogaan kula. Berarti nya murah 10 gram nya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh gagantina. Bisa. Cek Sarwiti, mun can dibayar, moal. Tuga karek balik heula tuh rek usaha jung atuh didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh teu tanah cintaku tetap padamu. Masyaallah ngadenge cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah, usaha eta dikersakeun ieu Ki Zaid teh usahana ngajejes. Pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet beak kabeh. Mana kontrakan can kabayar, mana duit dicopet batur, kabeneran deui kabeneran masyaallah kontrakanana bocor. Ceki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye. Yuk datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin. Waduh Ceki Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan. Nah ka 3 bulan Ceki Zaid teh jakaka can boga ieu jang mayar mas moal bisa kula mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can kabayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahanana. Tah, ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid, mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae.
otomatis si Sarwiti teh penasaran, sanggeusna penasaran, kanyawan kuari memang bener-bener teu mampu. Nyi Sarwitina kuari menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wa fi sarihi bil mahri aqalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul azharuha tafsahu qabla waqtin. Kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar. Nah ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti. Cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadin saruhu teu meunang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan. Pagi cek Nyi Sarwiti. Pagi keneng keras amat. Bendung kuliah. Greget. Hayang gegiraan diuruskeun. Tenang Neng, tenang. Negara orang kan negara hukum. Bohong. Negara hukum teh pada usero. Memboga hukum lagi kudu dihukum. Ih Sarwiti paham amat ieu. Jadi mamarahan kieu. Enak Neng kieu. Kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa. Pertikahan kula jeung menang geus satahun. Jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang. Datang ke kuali teu bisa mas kawin. Saya lapor kepada Bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan. Ulah waka dibubarkan teliti heula. Panggil Zaid. Mana alamat Zaid? Pasar Kemis. Pasar Kemisnya pasar Kemis mana? Pasar Kemis kota. Emang pasar Kemis kota? Kota Depok mana? Pasar. Kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota. Ongkoh kampung, ongkoh kota. Denan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set kirimkan gadit baca Ki Zaid panggilan saya berangkat Ki Zaid gadit itu Zaid ini nama Zaid betul Pak punya isi yang bernama Sarwiti yang Cikupa betul Anda waktu pernikahannya mas kawinnya dihutang 100 Pak 100 ya Pak betul Pak sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar, Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung, geus Sarwiti narapa. Panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah qadi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya pengakuan suami itu betul sekali. Maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai
penegak hukum di Kabupaten Tigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertigaan Anda saya bubarkan. Balik serius ya kan itu, balik idah gesnya sia 3 kali sucian beres. Jadi saya mau ngomong bubar dengan bogoh jasa 1 juta kali bohongan sia teu mampu bayar mas kawin, balik sia minta ongkos tolong. Kain lain mere ongkos jak jasa minta ongkos atuh bapak-bapak anu berpunya hukum kula ka ditu manya kudu leumpang ka pasar keum segala sia. Baku aku latih rakyat bapak ongkosan atuh pak ongkosan dah ongkosan pak itu pada duit 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ke ditu ojol ngaranna tuh tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang nyaho ta urang jadi wauh we tah ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang. Lantas ya hukum Allah teh direkayasa. Begitu tak sarwiti laporan ke KUA. KUA bukan urusan saya ini mah, urusan saya mah menikahkan, urusan membubarkan pertigaan, urusan kejaksaan. Saya mah menikahkan administrasinya gampang, sekali tak 400. Gampang itu mah. Kalau ke sana lain lagi, udah ke sana. Ke sana harus berapa? Urusan sana itu mah saya tidak mau tahu. Datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta. Nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun. Cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta. Sedeng sakitu ge. Alhamdulillahirabbil tolol beralhamdulillah siapa ka neraka. Cukup sakitu kita. Sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana ndek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah aja uci bener sia ayeuna pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyala nu nyokot duitna. Jadi nyala jadi saksi, nyala nyokot duit. Sedang sakitu ge. Tuh. Lumayan dah. Mun teu pernah nyaritakeun bahaya. Kula mah sakadar nyaritakeun. Tama karasa kareunteut ka jero hate jaksa. Langgeng ku sia. Teu karaksa ngojari sia di neraka. Sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang. Cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji. Kadi itu sia. Aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah. Dek nyampekeun hukum doang. Kiai cirain ke bagi 2 bayi. Tolong bagi 2. Aduh, aing geus disogok burung jaksa. Ya Allah, ya Rabbi, gitulah ieu keur carita hukum. Jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Qur'an anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi, dikemas oleh ijma ulama, dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim, ku jaksa-jaksa, mejeuna jang kokojayan di neraka ge. Lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya pong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun. Ternyata karasa adilna Al-Quran, jujurna jaksa, nikmat amat. Diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum, bener-bener Al-Quran teh karasa ka jantung, karasa ka sanubari, karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan. Ketika orang boga kendala dak cair. Ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu. Sangat mal bisa saya tidak pernah lapor teh aja jadi anak kudu 3 juta. Encan ongkos, encan munduran jalan dapur. Emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya. Eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa. Di zaman sahabat bajelema hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal, nu matak ngeudaheun. A disebutkan A, B disebutkan B, nikmat nu aya. Mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula
tentang penegakan hukum sehingga karasa kurang keadilan jeung kejujuran negara urang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih. Mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran. Amin ya rabbal. Atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teh bisa ngahukuman ku lantaran sibuk, maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum, maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala. Nah silahkeun eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina dihutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunya Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh der bae diwati geus ka ditu nama meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali geus berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh ka belah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun diana di hutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi sarihi bil mahri tidak masalah teu bisa mayar mas kawinna seorang suami terhadap istrina ieu beberapa kaul azharuha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tah mah walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetap hutang dan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid kitu caritana eta mah precis ongkos jelema jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngaranna Bai Umar ngaranna Mustari tak eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor tah kuari si motorna ieu aya nu maling motorna aya nu maling duit da can diserahkeun motorna aya nu maling tak eta jual beulina geus langsung bubar bae
geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duit nage encan dibikeun, motorna ge can diserahkeun. Kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon. Tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari, Zaid ngajual motor ka Ki Umar, motorna ku ari geus diserahkeun, duit nama encan. Kan motor geus diserahkeun, jadi teteh jual belina. Motor geus diserahkeun, duitnya begitu ditagih, icuk colek, icuk colek. Icuk colek bae terus. Atawa lain deui cek urang Balaraja mah, rebo semen, bonen. Nah, ieu jual belina teu bisa dibubarkeun ku hakim. Lantaran barangna geus diserahkeun. Guari mah lain tuntutan per pembubaran, tapi tuntutan hutang guari mah. Jadi teu bisa dibubarkeun. Geus teh barang lah diserahkeun, geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana, guari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar. Guari ge sarua bae, ieu teh sarua jeung jual beli, nya sarwiti teh ngajual apem ka Ki Zaid 10 gram. Cak tukang apem, ja apem aing mah aya bae, lain apem eta. Besi apem nu dingiru lain ieu mah, nu dibawa setiap saat. Nah, eta teh geus diserahkeun ku ari apemna ka Ki Zaid, tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan, tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin. Sarua tuh ieu mah keur carita contoh. Zaid ngajual motor ka Ki Umar 10 juta, motorna geus diserahkeun ka Ki Umar, tinggal duitna encan ja. Cak Ki Umar engke soleh, barang sore engke icuk, ditanya icuk engke tole icuk deui. Jadi eta mah motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan, perjual belian teu meunang. Lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu, ku ari mah dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang. Nah ieu ge sarua bae, Zaid kawin ka Nyi Sarwiti, kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh. Kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid, berarti geus diserahkeun teu meunang. Tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun la ba'dahu, teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun, teu meunang dibubarkeun, teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin. Lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid, kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin. Tuh, ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya. Betul. Balik bae. Nungguan sate doang ngungkus balik. Emang gitu otak urang. Otak urang memang kos gitu. Sumatu qaulin nun najazul pasu. Tulun nurutkeun sekaol mah dilestarikeun ieu pembubaran pernikahan harita kene. Hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina, bari barangna barang Nyi Sarwiti can diserahkeun masih gres kene. Gres kene. Teu ngarti orang ketos aya gres naon seseukeun. Pokoknya gres bacan kagores-gores. Masih orsinil kene. Nah, tanya Ki Zaidna, bener. Can pernah ditoel-toel acan bungin, asal ditoel ngajimpret, syaratna mas kawin kudu dibayar heula. Lantaran geus akurat ieu mah ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal yurjazul pashu. Lastarikeun, luluskeun harita keneh, begitu geus dicek kebenaranana, bubarkeun pertikahanana. Tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam. Cekal azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwiti, ya. Bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul. Setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin. Dengan demikian Bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari apa sekarang? Hari apa Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihatar rabi,
menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean kaopat. Gas ditangguhkeun ku hakim 3 poe Senin Selasa Rabu Kamis subuh isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan. Begitu dak dibubarkeun pertikahan poean kaopat col ti Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tegar amat ka Zaid. Kaluarkeun ku nya. Naon eta? Mas kawin. Nu bener ka ieu besi barlen doang. Timbang ku sia ka ditu. Kakak geus teu kuat jasa ieu. Geus teu make calana ieu kakak ieu. Aduh, oplo jasa na ki Zaid dah. Kayak kula nungguan aja ieu mah di Cikupa ieu aya toko emas tadinya. Silakan. Datang ke toko emas. Pak, ini emas asli apa bukan? Sini. Kotek. Ya, betul. Emas asli. Timbang. Begitu ditimbang, tak betul 10 gram. Serinya Sarwiti. Wih Sarwiti di toko emas kene geus morosotkeun calana. Geus dijingjing calana teh. Naik ojek cek tukang ojek ieu bau naon nya cenah. Cenah kiai macem-macem emang kitu pugu. Datang ka imah. Waalaikumsalam. Eta naon Sarwiti? Sempak. Kan ku sia ibu kawe siap tempur. Lalu menzakila ayu saliman apa kau tahu kecuali ki Zaid poean kaopat masrahkeun apakah naya ne masrahkeun mas kawina teu meunang ieu Sarwiti ngabubarkeun pertikahan lantaran ki Zaid mampuan begitu ditangguhkeun 3 poe kaopat poena mayar mas kawina salamet kabeh wallahu alam. Sedengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabat mayane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ka Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah. Kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung. Ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya meureun nyawa. Tapi nu dipingping ku Yusha bin Nun Kikalib. Nah ieu mah nama teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis. Bebejanya ka Kangjeng Nabi Musa. Ya kaum teu golode mah Kangjeng kumaha ulahna le gedena. Kangjeng Nabi Musa pokokna mah urang berangkat lawan. Sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kanjeng Nabi Musa moal pati-pati urang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge naonan pasti eleh kurang bener oge cak eta Kangjeng cak Yusha mantap nya mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusha kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha naonan menang urang kajen kumaha ge kami mah deuk nurut kumaha cak pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobana luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh ayu bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae eta bisa pake nyiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake nyiuhan ku sia bayangkeun tah pada jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah
mun teu aya nu ngarokok haju nyecelek maka dinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyecelek kagulung. Jar kiamat ku aing. Teu cak anu bohongna eta mah tah. Ku gede-gedena teh kos kitu masyaallah. Luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungan milu. Oh, jangan lain lawanan urang atuh tambah kos kitu. Makana lain lawanan tambah kos kitu mah. Sieun atuh urang. Tah eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema jangkung gede. Tapi ieu perintah Allah. Urang nu laletik titah salat sapoe sapenting 5 waktu. Ai baheula nu galaledengan sawaktu doang. Baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye. Jalangkungna teh 2 kali lipat urang, lamun urang 1,5 meter, nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang. Aya nu magrib doang, aya nu isya doang, aya nu subuh hungkul. Urang mah laletik tapi 5 waktu pan pohara. Lumantak haju loba nu qoid ge ieu. Teu kararuateun salat. Ieu, tapi pan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah. Malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna. Malah mah hayang keneh salat tambah salat duha, malah hayang keneh tahajud. Beuh, mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun. Ieu teh Quran ku ngeunaheunana ieu salat dinaheun. Masyaallah. Teh eta kos kitu. Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta. Nah, ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kadari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, cekaumna nu 10 golongan. Innalana duhulaha kami kabehan moal asup ka eta Ardul Muqaddasa abadan, datang ka iraha ge moal bae kami mah. Madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal dae ka ditu, datang ka iraha ge moal bae. Ku ari mah ulah hese-hese Musa, ari mana deuk baksakeun mah ka ditu cak kaomna ieu. Fadhhab anta wa rabbuka. Maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran, perangan habek. Eta ngomong teu kira-kira Pak. Eta ngomong nyungkun pohara jasa. Musa, ai maksa-maksa teh mah. Tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran. Tos perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang. Gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah. Ieu si kaum ku pohara-pohara. Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana. Dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa. Jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana, gararagahna, jangkungna, gedena, sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun, tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih, geus kapiheulaan ku borangan sieun. Tati dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat. Ieu mah meureunna embung jasa ngahareupan perintah Allah teh. Urang kuari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu matak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat. Dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat bungeun keneh bae tekos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh ya Allah. Wari urang diberi nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dibere sehat,
dibere boga mobil, dibere boga motor, pamajikan ge sehat, malah merencana dek nyandung di jeung urang Lampung, mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat tah. Mantak naon gunakeun urang pake ibadah, ngaji. Keur teu ngabesan mah heula ngaji. Yuk gitu pakai ibadah sholat di lembur urang ja urang atuker ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin dan rada kesulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang ge nanggerakkeun Gusti Allah diberi nikmat telah kaum Kangjeng Nabi Musa ibrak ngomong kos gitu Musa mencak ngomong orang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajeng teh dititahan kami mah teh hayang hayang teh mah tuh sia bae ka jeung pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok ilu deui di wae abang cak Kangjeng Musa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikupak ya Allah ya Allah baca Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi abdi masanya nabi tengah milikna naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu weh da gede jeung jangkungna ulah ada jauhna pokoknya ima instruksi ke pangeran kayak gak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami madek di dieu bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak gak aya kabarna ka dieu nah eta ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu teh ngalecehkeun jasa masyaallah kos di lembur urang nongkrong dulur ngararaji hayu urang mumpung hirup kene mumpung dibere umur urang ngararaji cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha tenang ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teh nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah tita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mayeuna mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kapan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah ke geus kaluar ti dinya kakarak diusap
unggal dek sholat subuh di Ciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusah unggal dek sholat di Ciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak ka mana ieu nyiduhan teh ke muriang apa naon cek cenah teh ieu nyiduhan eueuh manta sholat subuh teh tuh haju bae panjenengan teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana padahal utara gering muriang bener kula biasa di Ciduhan istiqomah cek Kangjeng Nabi teh ye aju eueuh ka mana ieu kula cenah muriang ampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek teh kula cenah nina ngasana cek Kangjeng Nabi teh be Muhammad di Ciduhan bae maneh maneh teu nanaon geus lah walau mah kuali mah kulantaran di Ciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kuari mah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing ge bojong loba kene goblok geus kakarawat bae encan gelut cadaon huntu geus umplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Dararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipikeun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu kitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sahanya ku sia saha itu si jelema di dalam horeng kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji pondok pesantren santrina aya meureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nangkang ora disayurkan ku santri gitu papan tolol sia ka dieu deuk kaji apa deuk ngalaan nangka aing hah deuk ngalaan nangka aing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia ka awas sia ngalaan nangka aing tolol mereh henteu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah pan eta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun beusi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantak atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek da tuh ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah eta kiai tuturkeun mah kos kitu mantak kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah sakal marum ka ditu bae ka Banjar bae ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae pesantrenna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim repes santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes merenya aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu atuh mangsi di ka dieu-dieun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pan nya kadari karena banget kabeh atuh hari deung kabeh geus ara rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta neuk nyalahkeun saja bayu neuk jalakeun saja mun hideung jakunyana keneh mun kitu mah ku urang jeung ku jakunyana eta kos kitu teh kiaina kolot bebeja meunang 2 bulan teh bah lari pindah beja kiaina geus kolot tilok nyurah kieu kadang didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surahan ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyahoeun
daripada boga surah macam-macam tapi turunan kiai nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak Masya Allah. Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleuan roh kadeuleuan ku nya nama pan urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kadeuleuan roh kadeuleuan oh roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleuan eta ku nya Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan titeh didinya bae orang kos kitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna panya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh bae atuh santri bae akal bae ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia ka dieu sia deuk gaji amil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuina pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 ceknya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang-datang aya nu nampiling bae jebret ngeunaheun cek nu nanya sia nampiling eta nikmat jasa cek jana teh ngeunaheun jasa masyaallah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat 2 saumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampiling ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silak besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegeg jelema. Eta teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat darajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampiling teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampiling lamun teu digerakkeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tamah atuh mantap ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab mah gampang nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang kiai kos kitu dituturkeun ulah kieu ondo tamah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus naik derajat urang tek naik ulah aja awas yang ngomong deui teluh siapa tak ilmu eta nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang kamana ieu loyogna batin urang Masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atau komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar sasadar-sadarna narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa ta teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek
eta nu hesek na dek naik pangkat teh kos kitu. Ieu Kanjeng Nabi Musa ngadoa Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Gusti, geus jawara pan Kanjeng Nabi Musa mah mantak doa lagi kos kieu. Satu dah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ye. Nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu na ge teu kecekel kuduan nya. Gede. Sebab lawanna Firaun, Pak. Mantak ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah. Jelema tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudehan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae. Masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cek mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tah ditanyakeun maksudna dek naon ieu umat geura tulungan hayu geura ka tah eta mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun kuari teu loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca sholawat mah kadeuleuh tuh urang Cikupat tuh sering maca sholawat tuh ngan budak teu bagus ieu maca sholawatna ya kunaon hayang naik pangkat aduh Kanjeng Nabi ya Allah mata kieu ngadoana pohara Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawan Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawarah teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bang kawarah jasa eta pan ngomong pohara tah geus kieu bae babai cak kaumna atuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu idab anta anjeun bae Musa warab buka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna indah hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu mantak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawarah para rasek pisahkeun hayang nyaho coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abah ye tapi ku Allah diijabah qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kanjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawarah ka pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncak urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tah ieu kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyaho kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum nu buang kawarah teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kaditu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun
Abu Nawas pas perapatan kata Limbang, kumaha Abu Nawas, tenang aya kena cara, kumaha carana panon lain, kumaha tuh carana maka hitung-hitungan lain, kumaha porosotkeun calana sia, pam peler sia nu gede mana. Abu Nawas mah aya deui bae, pam tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler, nu bener ya bener aing mah. Porosotkeun, nah ieu gedean belah kakaler yuk, cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kos kieu. Lain Abu Nawas atau kasir. Mantap kurangnya gitu, lamun set bae kasarung atau kata Limbang cekel peler, nu mana ya nu rada gede. Ai pas kabeneran urang nyekel nu babaturan burut, iya nu gede mah. Ya Allah, aya beda Abu Nawas. Dah ieu. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihun filat bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kata Limbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira kata Limbang na teh adalah arba'ina sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun, ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu fasik. Geus ulah dipikiran. Maneh ibadah ka kaulah ajak umat anu nurut. Jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu fasik fala ta'sa. Ulah dipikiran atakeun. Konsep ieu. Urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali. Hayu sing leuleuy ajakan. Geus bener-bener buang kawarah. Kita ulah main bae. Kita ulah ngadu kotok bae. Malah mah kiai na ge dititang adu kotok deui. Ayo kiai ka dieu, hayang nyaho ieu, paleh heula ieu kolong. Hayang naon paleh? Paleh mah di kieu ge diseket-seket heula. Hayo paleh heula. Kiai na dititang pan eta bangkawarah jasa. Kiai teh ditang adu kotok, ditungtung mun teu awas golok ieu sia. Tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta, tinggal kiai bae atuh. Kebal-kebal haju kiai na ge resepan. Teh ieu keur carita dakwah. Nah, ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasik. Ulah bingung ku sebab kaum fasik, ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik. Maneh mah maneh bae, yuk menuju ka Gusti Allah. Nuturkeun aja, nu teu nuturkeun. Urang kos ngabangun masjid. Ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong nu teu pararuguh di lembur teh. Ngabangun mushola kitu keneh. Encan kabadanan mah komo taeta teh ulah didengikeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji fasik antepkeun urang mah terus bae kegengnyana ku galedeg gege artina maknana engke makna kos ku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun bae geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuhna ke jelema nu nangtangan nu ngomong macem-macem teh deleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentang ka Gusti Allah tinggal dideleukeun bae tinggal dideleukeun tah ieu fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin fasik berarti nyana teu ngadukung kana siar-siar agama Allah antepkeun deleukeun coba hayang nyaho tungtungna tungtungna mah pararah ieu kabeh. Atuh pararah ngana pae nu ngabangun ge pahieu. Ngan ke di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat. Da ieu keur leuleutikannana belah dieuna nyeun pondok pesantren. Pondok pesantren teh kadeuleuhna mah kos didukung bae. Tungtungna mah mitohana bae ngalawan. Mitoh acak mitohana nyeun pondok mah di dieu bae ye, ceng di dieu ye. Geus di dieu ye. Geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ande teh anak abah teh sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu keinginan teh ieu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae aing teh diajak padahal ngariung teh diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilek ngajang hilek bae ieu kunaon abah oranganan teu diajak ngariung pada teh aya tadi lembur tah mitoha teh diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipikeun berkat berikutna teh aya abah teh diajak dibere berkat da bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau kos tah loh jang sia
kita ngajang hilekna luar biasa diusir tung sih ada ke pesantren mah lu bari gitu tah eta teh mitoha bae kos kitu Masya Allah aya nu jeung kolot sorangan dibiayaan di pasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna ku ari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek beter sepen ke anak parkir ieu mah santri geunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolot geus ieu besan menyeun pasantren mah geus kitu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin geus ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala gas kuarimat tenang Musa para ta'sa 'alal qaumil fasiqin bener baik eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti kebingungan kasaru urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik ayo urang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudiannya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah iya kaum ayo urang balik berangkat balik ka dieu ya berangkat mimiti ba'da maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cepan urang aya di dieu deui salah ya ganti pemimpin siap kemana ya balik kurang kaditu tuh parahna kaditu ih jalan kaditu kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya dirinya deh gitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah yeuh ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat ayo tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat ayo da berangkat kabeh 600.000 wah ieu jalan nu bener mah oh bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana ini itu teh aturan mah bengkol kakak tuh kurang kakek ya ayo balik lagi iya bener mah ayo berangkat geus atuh jadi pemimpin asal berangkat isuk-isuk maghrib kan ka dia deui ieu urang pekupekan di dieu bae urang ya eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah ngayelah yatihuna fil ardi bingungnya didinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya deui berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo malah teu kararuat atuh paeh mulai di setahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deuk kaluar tidinya unggal paeh berangkat bae deuk balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ti ka dieu meureun balik bae ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui ayo 600.000 teh ya hatan qorodu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 untuk wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa
maut didinya Kangjeng Nabi Harun ge maut didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarit Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae takadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggil nandusa kumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihis salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we iya instruksi ti Gusti Allah mal kebal deui cenah mah oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya Ardul Muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok deui ke geus bae Kangjeng Nabi Musa didinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut naon gede tugas kula nyebutnya embung jagan ya Allah malah ngomong wakapae gitu ye cakang malakal maut kiamat sih jadi serius ieu mah kula mah tugas embung jagan itu mau wakapae gitu sanggeuk aing pae cek malakal maut ikula mah tugas tugas bejakeun ka ditu embung maka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayang pae bejakeun cek malakal maut aing kumaha bejana ka ditu aing mesti carekan cenah ku Allah ieu ngadoa Kangjeng itu malakal maut Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh nabi Gusti rasul Gusti diinstruksikan maot pae embungeun ja kudu kumaha kula mah bisi kasalahan embungeun kumaha tah Gusti hae embungeun mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendenkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun jana eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan oh nambahan geus lapor ka Gusti Allah tambahan sakumaha cenah hayangna sakumaha mung setahun 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah dampal leungeun tendenkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureuh mah ribuan tahun heueuh sakitu lamun geus beak mah paeh keneh bae jadi paeh-paeh keneh paeh-paeh keneh mah kuari bae ke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah geus ridhoeun kan ridhoeun geus kuari bae nu bener ieu beusi ngamuk engke pan ngamuk bae bener ka Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ieu kuari ridho pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran nah ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh keneh balik naon kirinya ngising didinya geus kuari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah sabalangan ka adil muqaddasah geus di dieu cukup di dieu deket berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa cak Kangjeng Nabi Musa jeung geri oreng ngomongnya nama dicabut nyawa ngeri sudah teteh geri cak lagi geri jasa aduh Masya Allah lalaunan atuh ieu sakieu teh panglalaun aya waduh leuwih laun ti kieu cak eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh itu saun tah Masya Allah yana pohara ya mah oh cabut Allah berat
amanatnya na ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut didinya kuring kubur hampir kitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut didinya kuring kubur mantak mautna di bumi Siti Aisyah didi jadi kubur dan tak Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur ieu ge Kangjeng Nabi Musa didinya dikubur nah urusan biasa terus dikubur didinya nah maka peti Kangjeng Nabi Musa peti na nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae ke diurugan deui ku masyarakat ieu teh kuburan Kangjeng Nabi Musa di zarahan biasa ke kebal saminggu 2 minggu eueuh deui tanya tetep petina kadeleuan bae teu bisa teh kadeleuan sebab ieu mah jawara jadi supaya nyata kadeleuh tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuna nyingrai deh coba urang gali ku ari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ke kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeleuan kuburan Kangjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu ta petina eta teh terus digali dikandapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeleu bae ke lamun urang lamun kuari kukala kali itu ilu ge kuburan itu darah ka Kangjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi orang di mobil baik katingali set cara pasti belah katu katingali eta kuburan Kangjeng Nabi Musa gitulah makom Kangjeng Nabi Musa sampai ka ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kana teu bisa doser dek dipindahkeun dek dikondisikeun kuburan Kangjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuari itulah kuburan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bulat balik kadinya bae paeh kemudian Kangjeng Nabi Musa na maut termasuk Kangjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kangjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya ta eta teh biasa Kangjeng Nabi Harun mah kahandap biasa teu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cak riwayat mah henteu aya nu ngaku di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Harun teh cak sariwayat di Yaman dihijikeun Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi eta adalah di Yaman mantak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur zalalikir la ilaha illallah la ilaha illallah ieu di jero taneuh bae kekieuan bae cak urang Amerika nanaonan eta la ilaha illallah sieun teh ya negara leutik tapi dipake ka sieun Indonesia mah dipake ka hayang jasa ku Amerika nu mantak dicumbu Indonesia mah dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah pan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae masyaallah mandak makin jadi presiden makin nikmat nikmat eta kos kitu ti sisi gigirna lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa kitulah keayaan Indonesia dipake ka bongbro jeung dipake ka bita ku subur-suburna Indonesia urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge tapi Yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun sieun di Indonesia ge teh dipake kasieun teh Islam ortodok Islam salaf
Mentak kuari dimodernkeun supaya rapuh. Lain sistem modern anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju. Cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap. Nah, kabelah dina terus serangan anu luar biasa kaharep nama wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia. Kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge. Nah ieu kaharep nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun. Tah tidinya wa nubi Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihis salam angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkung gede teh. Nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum-kaum Jabarin. Tidinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna. Poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban. Lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe di-stop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasurup eta malaikat nu nyekelan mata poe geus berat sajam cak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam cak beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali keur waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal lalagaan nyetop panon poe teu kira-kira ta eta sajam wukibat lahu syamsu sa'atan hatta faragha min qitalihim sehingga selesai perang ngalawan kaum Jabarin. Masya Allah mandak diriwayatkeun ngarieukeun Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin. Aya hadis tu diriwayatkeun ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal urang nyaritakeun watslu alaihim naba abnai Adam urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihis dalam nungaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu a'lam.